Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'u dhalimun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ari sadaya puji eta kagungan Allah anu murbeng sadaya alam. Alhamdulillah ku pangersa mantena dangget ayeuna urang masih keneh dipaparinan yuswa hartosna urang masih keneh dipaparinan kasempetan kanggo beramal soleh. Dina Al-Qur'an aya 3 perkara anu ngantet sapaket anu teu tiasa dikantunkeun nu hiji sareng anu liana. Naon anu 3 perkara eta? Kahiji nyaeta aqimus sholah wa atuz zakah. Aranjeun kudu ngadegkeun salat sarta ngaluarkeun zakat. Kawajiban zakat sareng kawajiban salat sering dikantetkeun, sering ngahiji. Maksudna eta 2 perkara teh teu kengeng dikantunkeun salah sawiosna. Salat nyaeta pikeun nguatkeun hubungan urang ka Allah atanapi hablu minallah. Samantawis luarkeun zakat mah nyaeta minangka nguatkeun hubungan kapapada manusa atanapi hablu minanas. Salat minangka ibadah badaniyah wujud syukuran ka Allah anu parantos nyiptakeun urang dina dedeg pangadeg anu sampurna fi ahsani taqwim. Sedengkeun ari ngaluarkeun zakat mah minangka ibadah maliyah, ibadah ku harta, wujud syukuran ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nyayogikeun sagala pangabutuh hirup urang kalayan sampurna. Anu kaduana nyaeta atiullaha wa atiu rasulah. Aranjeun kudu taat ka Allah sarta kudu taat ka Rasul. Urang sadayana diparentah Allah Subhanahu wa taala pikeun taat ka mantena sareng oge pikeun taat ka Rasulullah. Hartos taat nyaeta tunduk, patuh, disiplin kana aturan, kana parentah atanapi kana ajaran agama Islam. Urang sadayana ngalaksanakeun sagala rupi parentah Allah oge nebihan sagala laranganana. Urang teu kengeng taat mung ka Allah hungkul samantawis ka Rasulullah urang henteu taat. Maka kataatan eta moal ditampi. Naha margi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh minangka conto anu sae kanggo urang sadayana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teman, aya di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta conto anu sae pikeun aranjeun. Anu katiluna nyaeta anishkurli wali walidaika. Aranjeun kudu syukuran ka kami sarta syukuran ka ibu rama. Urang diparentah ku Allah Subhanahu wa taala kedah syukuran ka mantena sareng syukuran ka ibu rama. Naon ari syukur teh? Syukur nyaeta nembrakeun rasa tumarima sareng nganuhunkeun tina sagala rupi karunia sareng nikmat nu parantos katampi ti Allah Subhanahu wa taala. Boh syukuran ku hate, boh syukuran ku ucapan atanapi syukuran ku tindakan. Syukuran ku hate contona urang ngarasa sugema lahir batin tina sagala rupi kanikmatan Allah kanggo urang sadayana. Samantawis syukuran ku ucapan mah nyaeta ku muji syukur kana sagala rupi kanikmatan-kanikmatan anu parantos ditampi ti Allah Subhanahu wa taala. Ku ucapan alhamdulillah. Ari syukuran ku tindakan atanapi pandamelan mah nyaeta ku cara ngamanfaatkeun anugerah saluyu sareng tujuan anu maparina. Samantawis ari syukuran ka ibu rama mah nyaeta ku midamel kasayan-kasayan ka aranjeunna. Birrul walidaini contona sepertos hormat tilawat ka aranjeunna, sopan santun dina nyarios, ngagugu kana piwurukna, lajeng oge ngaduakeun. Boh anjeunna masih keneh jumeneng atanapi aranjeunna parantos ngantunkeun. Oge kasayan-kasayan anu sanesna anu henteu mengpar tina aturan Allah sareng Rasulna.
Rupina eta tilu perkara anu sapapaosna ngantet sapaket teu kenging dikantunkeun nu hiji sareng anu liana nyaeta ngadegeun salat sareng ngaluarkeun zakat, anu kaduana taat ka Allah sareng taat ka Rasulna, anu katilu syukuran ka Allah sareng syukuran ka Ibu Rama. Mugia manfaat